Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadayana petepang dangdui sareng sim kuring Kang Aris dina pidangan dongeng Sunda nya. Kumaha mitra sarehat? Alhamdulillah nuju sarehat mah nya. Atuh boh bilih aya nu teu damang nuju teu raraos sing engal damang didoakeun ti dieu ieu. Mohon. Mitra kaum dangu sadayana insyaallah dina danget ieu urang sami-sami lajengkeun deui hiji dongeng anu judulna Di Arah Pati karangan Entang Sumarna. Urang lajengkeun deui dina episode nu katilu ieu. Tah kamari teh pamit lepat mah tos dugikeun ka. Mun kitu mah teu sudi najis nuluykeun nepi ka ngahiji rumah tangga. Boro-boro njaga ayeuna ge kakara bobogan geus nganyerikeun. Cek gerentas hatena engkom. Awakna ngageter, jajantungna tutunggulan, hatena nyongkap panas. Katara beungeut jeung ceulikna euceuy, tanda nafsu kapegung. Sedengkeun Suparni gawena ngan malaweung we. Teu nyangkaeun jigana teh yen nu disinghareupan timburuan ka manehna. Dupi ayi bumina di mana? Cek Suparni nanya ka Neng Engkom bari imut ngagelenyu. Oh, didinya di paminggir kaler. Cek Neng Engkom bari raga reug. Da hatena keur kebek ku nafsu jeung timburuan ka eta nu nanya. Caket gening da cecek mah ti Ciledug. Cek Suparni nerangkeun tempatna sanajan can ditanya ku Neng Engkom oge. Oh, sumuhun. Cek Neng Engkom bari tungkul ngeluh. Kunaon kom? Teu gararenah. Eta meuni bareureum kitu. Cek ibuna nu kaget. Nempo putrana ngadadak semu nu teu garareunah. Da ibuna mah teu rurut reret kana poto. Maklum sepuh teu pati kauningaeun. Malah lalaki belah kidul atawa ruangan kidul pati ngrareret kadua eta mojang nu ampir sakembaran teh. Sedeng Neng Engkom mah teu marhatikeun da keur baluweng. Teu raraos Bu lalieur. Tembal Neng Engkom ka ibuna. Wayahna we atuh, engke we da moal lami. Cek ibuna. Kunaon ayi? Puyeng kitu? Ieu aya minyak balsem, mangga geura ulasan geura. Cek Suparni bari ngaluarkeun minyak balsem, sok ka Neng Engkom. Teu sawios cek, sok tambih teu raos di balseman mah. Tembal Neng Engkom nolak. Oh kitu Yi. Manawi moal lami oge tiasa bubaran geura. Cek Suparni. Manehna mah teu woleh mesem sarta imut ngagelenyu rupana tandang gagah. Teu lila torojol ka hareupna upacaranya eta Suem. Dina eusina tayalian iwal ti ngalaksanakeun janji. Naur sanggup mayar carita yen aya janji atanapi cacarekan upama payu mobil nu dua sarta meunang bati rek syukuran. Ku kituna para ondangan reang nyerarebut amin. Geus kitu Sueb diuk. Torojol hiji kiai maca doa salamet. Beres doa mah sakabeh para ondangan diiringkeun kana meja parasmanan. Di hiji ruangan atuh meni ngeungkeuy. Istri-istri wungkul, pameget-pameget wungkul. Sanggeus beres brak saruka-suka. Ngan iwal ti Neng Engkom nu teu daek dahar teh, da hatena gering. Dipaksa oge Neng Engkom mah teu weleh gideug. Malah Suparni mani pok deui ngajak sarengan tuang teh. Tapi Neng Engkom teu daekeun. Nepi ka batur anu geus dalalahar, Neng Engkom mah teu noel-noel acan. Kitu deui bibilasna. Nu sakitu marodel teh jabading ti cau, kueh-kueh aya puluhan rupana. Wudu Neng Komariah mah teu noel-noel. Jam 11 kakara ondangan bubar. Malah Neng Komariah ngajak pangpayuna ka ibuna mulih. Sadatang-datang ka imah Neng Komariah teu tolih kana nanaon. Bus ka kamar gebut mebetkeun maneh kana ranjang segruk ceurik bari sumambat. Kang Ahmad, mun kitu mah anjeun teh jalir tina janji cidra pasang subaya.
Kernaon janji muluk lamun taya buktina. Gening anjeun teh geus tega ngan nyeri mangduakeun pikir ka Komariah. Namun kitu geus semet ieu anjeun teu guna janji deui jeung si Komariah. Taya gunana. Duh pangeran, nyeri abdi teh Gusti. Ceuk Neng Komariah bari sesegruk meni jemlong bantal ku Cipanon. Sesegrukna kadangueun ku Mama jeung Ibu Haji. Gancang Mama jeung Ibu Haji nyalampeurkeun. Kunaon Kom? Aya naon ata geuning bet datang-datang ti ondangan kalah ceurik? Ceuk amakna. Nah da tadi oge ti undangan teu dahar-dahar acan cenah teu ngareunah. Kunaon Kom? Naon nu karasa teh? Ceuk Ibu Haji bari ngarampaan pundukna. Kunaon atuh engkom teh? Cing geura bejakeun. Lamun aya kan nyeri atuh kolot meureun usaha piubareunana. Ulangan ukur ceurik. Abdi sanes nyeri badan atanapi jasmani. Abdi mah teu kunaon. Nanging hate asa direrejet, pikir asa digerihan ama ibu. Ceuk Neng engkom bari ngarontok ka ibuna. Ayah, nah naon atuh nu dipake nyeri hate ku engkom teh, cing bejakeun ka ama sareng ibu. Saur ibuna bari ngusapan sarta nyalangkrung Cipanon ari Ama Haji ngan olohok wae. Abdi nyeri hate ku Kang Ahmad, sing horeng mangduakeun ati Kang Ahmad teh, kagungan deui papacangan sajabina ti abdi. Ceuk Neng Komariah bari haros-hosoranna di barungan sumegruk ceurik. Mangduakeun? Cing. Na kumaha eta teh Kom? Ceuk Mama Haji bari gek diuk gigireun ibuna. Drak-dak Neng engkom nyaritakeun papanggihanana tina asal di ondangan papanggih jeung hiji awewe ngaran Suparni mamawa foto ngarendeng duaan taya lian foto Ahmad ngarendeng jeung Suparni. Kutan? Ceuk Mama Haji bari nyel ngarasa mentegeg keheul ka Ahmad. Nu sakitu pamujianana teh geuning buktina nyelewer. Kitu deui Ibu Haji manirep geuneuk rai pias. Asa nyeri sorangan pedah putrana dipangnyelewerkeun ku Ahmad sanajan can kawin oge. Leng Mama Haji ngahuleng bari kerung kerejut kulit tarangna. Cing amana kumaha ari geus kitu? Geuning Ahmad teh bet boga tekad kitu nya. Ceuk Bu Haji bari melong ka Mama Haji. Karinanya we ka engkom. Ari pikeun kolot mah. Cing nah engkom suka keneh layanan. Papacangan jeung Ahmad. Kalawan daek dijadikeun dikawin ku Ahmad. Nu ku urang geus kapanggih kalakuanna jeung jiga kitu. Ceuk Mama Haji bari mureleng wae ka Neng engkom. Alim ama alim abdi mah moal bade nyesel-nyeselkeun diri kanu geus teu suka. Ku sakituna ge panginten ka abdi mah mung sakadar setengah sareng setengah. Buktosna ngalayanan deui istri nu sanes. Pegatnya pegat. Sawios ka dieu ge Kang Ahmad ku abdi moal dilayanan. Ceuk Neng Komariah tina bakating ku nafsu. Tah, bener kitu. Maneh teh ngora keneh, rupa can kaganggu, rek neangan hukum hage moal teu payu. Anggur sing teangan nu bisa nyenangkeun ka urang, malah sing bisa menangkeun nu beunghar. Tembongkeun kakayaan urang ka manehna. Tuh mah lalaki kitu mah tong direret ku sabelah mata. Ceuk Mama Haji bari ngageter nafsu ngarasa dihina ku Ahmad. Jang deui Kom, naon kabogana ki Ahmad ceuk ibu mah? Eta pedah boga kasep. Lah da teu matak seubeuh ku kasep rumah tangga mah, tapi ku kasedangan dunya. Ceuk Bu Haji nyambung cariosan Mama Haji. Ayeuna mah Kom, jadi pangaleman pikeun maneh lamun teu nyaho-nyaho teuing kalakuanana, pangabogana tong dipercaya. Tapi sabalikna maneh kudu masrahkeun ka kolot. Ceuk kolot beureum, ceuk kolot hideung kudu nurut hideung. Da kolot oge moal rek ngagebruskeun ka anak, malah hayang nyenangkeun. Ceuk Mama Haji bari ungut-ungutan. Sumuhun ayeuna mah,
Abdi pasrah ke ama sareng ibu. Abdi moal rek ngalangkungan. Abdi nyeri ku Ahmad komo engke. Ayeuna ge sakitu. Cek Deng Komariah bari nyusutan Cipanon. Nya kitu tah. Komo dijaga geus jadi ngahiji rabi. Cacakan ayeuna mang nyerikeun. Buah-buang ke maneh teh ukur dijieun kekesed. Nah teh nyari lamun kitu. Cek Mama Haji. Tang teu we ketang nyeri mah. Ayeuna mah geus tong loba pikiran, tenangkeun heula. Pek gera sare kaynya montong mikiran Ahmad. Anggur pikiran nasib urang ka hareupna. Teangan nu saimbang jeung pangabogana ulah bodoh cek ibu mah. Sumuhun ibu. Cek Neng Engkom bari ngeluk tungkul. Nya, pe kadinya tenangkeun heula. Ulah loba pikiran. Yuk ibuna, urang mah anggur urang kacai heula. Cek Mama Haji bari ngajak Ibu Haji keluar. Tinggal Neng Komariah nu masih keneh ngalamun. Dua poe dua peuting ti antarana tas salamatan di imah mistam. Kabeneran kereng sepisan sorena. Langit hade lenglang teu aya aling-aling. Matak betah nu jalan-jalan. Neng Engkom aja ngajakan ibuna nongton ka bioskop nu dituju ka bioskop Cikuray nu main tabuh genep. Indit nama ti tabuh opat keneh. Ngan iwal ti Mama Haji nu teu nongton teh. Anjeunna mah aneka we bari ningalian manuk puterna. Serebung nyesep surutu. Teu lila torojol mistam. Pura-pura tengah aja. Api-api nama reka Sueb tuluy nempuan heula manuk tatanggahan kana kelatan. Era gening mama. Teu angkat-angkatan mama teh. Cek mistam bari rengkuh naker. Ai jang mistam. Teu ka mana jang? Mama mah. Mangga calik jang. Bade angkat ka mana gening tara-tara ti sisinarieun. Cek Mama Haji bari nawaran calik. Nu mawi neme bade ka Sueb. Nanging teu aya saurna mah ka Bandung. Itu we marurang kali nu nyarios teh. Tembal mistam bari nyampeurkeun. Butan teu terang mama mah. Manawi teh aya di bumeuna we. Paingan atuh sasari-sasari na gesok jol ka dieu jang Sueb teh. Ayeuna tos 2 dinten teu aya ngelol. Cek Mama Haji. Semohon mama. Manawi abdi ge teterang. Cek mistam bari diuk hareupeun Mama Haji. Duh, teu aya inung budak ieu teh. Lalajo jeung si Nyai. Kumaha nya teu aya nu nyodoran cacai acan jang. Cek Mama Haji. Bet sawius atuh mama tong repot-repot. Da parantos cekap. Oh narongton gitu mama. Cek mistam bari olohok. Sumuhun. Cenah mah hiburan cenah. Jig wae da nyaketang ari budak ngora mah kudu daek hiburan. Asal hiburan nu merenah gitu. Supaya teu ngeluh teuing. Cek Mama Haji. Laras mama. Da kitu eta teh saya nama ulah kawas itu tuh rencangan. Nya eta Sueb. Nah saprak dikantunkeun ku bojona teh. Mani teu pisan gerak-gerak gitu daek hiburan. Nguluwut hatena teh ari kana usaha teu cul. Malih tambih wekal bae penghasilanna teh. Lumayan batur mah penghasilan sasasieun. Ayeuna mah ngan sadinten ge henteu mama. Namun duka kumaha dihaja ku abdi di jujurung gaduh deui bojo da luput. Majah maneh sok sieun menangkeun nu teu sabanda sariksa kana kakayaan cenah. Maklum ayeuna opletna ge tambih deui 3 deui. Sedan ngageuleuh weuteuhan nepi kami warang ka abdi cenah pangmilarikeun. Mi warang pangmilarikeun pibojoan kitu jang Sueb teh ka mistam. Cek Mama Haji bari neuteut. Nya mohon kitu sumuhun mama. Ari abdi mah teu tiasa. Nu kumaha atuh salerosna istri ayeuna nu sajati teh. Mana kitu ge hayang milari deui nu sajati mah. Nanging kange istrina rada sesah
ari sanes hiji turunan sapertos Mama Haji mah kitu. Sanes mujikeun geuning Neng Engkom sareng Jang Ahmad. Ih, cacak nembe papacangan mah sakitu silih bela anana. Rasap abdi mah Mama ari kitu teh. Sareng deui Neng mah nongton. Tara katinggal ari sanes sareng ibuna mah kitu ge lalangkaan. Numawi abdi mah resep. Ka Jang Ahmad oge manis sakitu belana geuning ditinggal-tinggalna ku abdi teh. Ceuk Mistam bari muji kana pamolah Neng Engkom. Mama Haji ngahuleng. Dumeh memang Engkom mah bela pisan ka papacanganana nyaeta ka Ahmad teh. Tapi sabalikna, ras ingat kelakuan Ahmad daek rerejengan deui malah dipotret sagala jeung awewe nu sejen timbul deui kakeheulna ka Ahmad. Nyaeta tuh Jang, awe mah model anak ama, lain sing buji ka anak. Da bubuhan asak warahan Mama pribadi. Lamun geus boga papacangan hiji tara ieu daek nyelewer. Cacakan loba nu ngagoda oge. Tapi sabalikna lalaki nu samodel Ahmad, kapan beda paningkahna teh? Ceuk Mama Haji bari ngahulang. Nah kumaha kitu Mama? Pang disebatkeun kitu saur Mama Jang Ahmad benten paningkah? Ceuk Mistam bari olohok bangun teu ngarti. Kieu geura Jang Mistam, asal muasalna mah ku Mama kapanggih. Pang manehna beda paningkah teh. Jeung lain ku Mama kapanggihna oge, ku jenisna pribadi ku anak Mama yen Ahmad geus nyelewang tina janji. Ceuk Mama Haji bari derak-dak diriwayatkeun asal muka kapanggih foto duaan jeung awewe sejen. Jiga nu teu didingding kalir ku Mama Haji teh tina pedah ku ngarasa keuheul kana kalakuan Ahmad. Oh kutan, kitu Jang Ahmad teh. Hei, teu sangka abdi mah Mama. Kumaha atuh ayeuna kangge tuang putra emutan salajengna? Ceuk Mistam bari gogodeg. Ari keur manehna mah geus teu hayangan deui ngalayanan ka Ahmad teh. Da cenah bungan nganyerikeun kitu. Ku kituna keun cenah neangan deui we pigantieunana. Malah lamun meunang pigantieunana nu sakira ngaluhuran ti Ki Ahmad, boh kaayaan boh rupana, moal acan rek bebeja heula ka si Ahmad, rek pruk we dikawinkeun. Da bongan manehna oge geus nyieun talacak kitu. Ceuk Mama Haji bari rada bareureumman. Kek Mama Haji, upami abdi masihan pandangan ya kasepuh. Tapi ieu mah punten pisan kitu oge sanes bade ngaluhuran gitu Mama. Tah kumaha tah kinten-kinten bade ditampi? Ceuk Mistam bari neuteup ka Mama Haji. Naon kitu Ujang? Mangga wae bade maparinan bongbolengan mah ka Mama. Da sanajan Mama geus kolot ge, moal rek ngabaekeun kana papatah mah. Sanaos kapandangan nu ku Mama Ujang teh sanapeun Mama. Ceuk Mama Haji. Kieu geura Mama. Nanging kitu oge sanes bade ngalangkungan atuh punten. Eta Mama katampih henteuna teu langkung eta mah. Ku Mama katampih henteuna. Kitu deui kumaha karujukan tuang putra ku anjeun. Kumaha saupami wae ieu mah tuang putra teh diamprokeun sareng Sueb wae. Tah margi kahijina ku abdi parantos katawis tina tingkah pamolahna kitu. Kitu deui usahana sanes lumayan deui Mama. Wah, tiasa kana ngamulyakeun tuang putra atuh. Ceuk Mistam bari lemah lembut. Eta mah Jang, keur Mama saha wae nu rek miluheungkeun ka anak Mama. Waktu-waktu ieu mah asal nu sakirana bener diterima ku Mama. Da sanajan anak Mama oge Engkom geus nyarenkeun ka Mama pikeun milih pisalakieunana, eta mah cenah aya manah Jang Soeb ka anak Mama teu kaabotan pikeun Engkom kumaha ama. Ceuk Mama Haji bari rada bear budina. Pedah aya kertegna yen Soeb teh jalma beunghar, beh gedongna beh mobilna. Jadi bami teh mah Soeb ka palayaatan api aya maksad bigarwa ka Neng Engkom ku Mama bade ditampi gitu. Ceuk Mistam menibung hatena.
Cek ama oge asal bener-bener jang Sueb mikarep ke anak mama, ku ama moal teu ditarima. Sawangsul na mama angge Sueb ye oge parantos masrahkeun ka abdi. Pargi tadi oge miwarang mang milarikeun ka abdi. Tong bujang-bujang di tawisan putra mama. Sanaos tuku maha wae ge sok dapon sanggem abdi sae pibojeun anjeunna mah satuju saurna teh. Pokona mah cenah hayang nu leres-leres pibojeun teh sareng piibueun kitu mama. Cek Mistam bari jarenge. Oh, atuh ari kitu mah kari ngerepokeun nya. Teu aya halangan jang pek ka ditu ku ujang bejakeun kaki Sueb. Atuh engke ama di dieu nyaritaan meureun anak ama jenisna susugadan pada rempuk kitu ge nya jang. Cek Mama Haji bari seuri marah mae. Sumuhun mama, mangga atuh di kantun. Abdi bade karorompok heula. Ke upami Sueb dongkap mah ti Bandung, tangtos ku abdi ge diajak babadan tenan. Cek Mistam bari rek jung ini. Mangga jang, kitu we atuhnya mudah-mudahan aya milik sadaya. Cek Mama Haji. Leos Mistam ini ti imah Mama Haji. Dina hatena guliga bungah taya papadana yen karepna geus hasil menang katangtuan ti Mama Haji. Mama Haji sajigna Mistam gawena ngalamun. Nyaan rek naon deui. Mending diamprokeun Sueb. Kabogana lumayan beungar. Disebut nage Sueb mah bodoh lamun nepi ka teu daekeun teh mah rek neangan kumaha deui itu dah. Da rupana mah basajan pangabogana hungkule nu rada loba. Cek gerentesna. Teu kacarita beurangna. Bada Isa Mama Haji, Ibu Haji jeung Neng Komariah keur pahadreng ririungan jeung hareup meja di tengah imah. Mama teh Kom memang boga badamikeun penting. Kahijina nu kudu dilenyepan teh kalayan dipikir ku ati sanubaring Kom pribadi. Kaduana ku ibuna pisan. Cek Mama Haji mimiti ngabukakeun maksad riunganana. Naon mama nu bade dicarioskeun teh? Cek Neng Komariah bari ngeluh. Kieu geura. Cek Mama Haji bari derak-dak dicaritakeun perkara sakaso tujuanana lamun Neng engkom daek dikawin ku Sueb. Malah alesanana jeung kadatangan ku Mistam kabeh dicaritakeun ku Mama Haji. Tah kitu Kom. Pikeun ama lain rek ngagebruskeun. Sabalikna jadi matak mulyana kana awak maneh. Kakayaan Sueb teh engkom ge nyaho sorangan. Jeung deui urang kudu leuwih mikir Kom. Piraku teu bisa mulangkeun ka nyeri jeung ka panas hate ka Ahmad. Cek Mama Haji. Kulantaran Neng Komariah mah memang keur ngarasa ceuceup ka Ahmad jeung panas kana kalakuanana, tur manehna geus sumpah ka Mama Haji yen rek nurut ka pale Mama Haji. Cek gerentesna. Kari kumaha engke bae. Nya ge Kang Sueb teh umurna saluhureun. Tapi dina kaayaanana matak mah panas ka Ahmad, di mana engke jadi rimitan jeung Sueb. Malam Jumaah ti satengah genep keneh oge geus rame nu rek lalajo nu nanggap wayang dinu karyaan. Terutama para ondangan-ondangan mani merul ka bumina Mama Haji Japar. Balandongan direka-reka, papanggungan keur wayang mani reuncem dipapaesan ku rupa-rupa kertas jeung daun camara. Caringin disarungsum ku kekembangan, listrik warna-warna oge aya. Gamelan geus ngeungkeung ditarabeuhan nangtang ondangan jeung nulalajo. Panganten geus dihiasan, sabab rek dikapanggungkeun dina ijab kabul ka para ondangan, panganten tangtu kudu dipamerkeun. Neng Komariah mani barakbak pakaianana salayer ditaretes emas-emasan. Keur mah geulis katambah kudang danan beuki jiga widadari turun ti kahayangan wae. Kitu deui Sueb, panganten lalakina. Teu katinggaleun dihias model bujang deui da meunangkeun gadis. Atuh babaturan Sueb,
Kabehna teh opatan ka asup Mistam. Taya nu cicingeun. Sabab boga rasa bakal aya gara-gara teu hade. Boh ti kulawarga Ahmad, boh ti saha bae, da ari Ahmad mah sidik teu aya di dieu. Sawareh ngaberdega di jalan. Sawareh deui nyaeta nu duaan nyarumput rada di nu Badaruni. Kawantu bumi Mama Haji teh deukeut pisan jalan kereta api nu ka Cikajang. Jadi nu lalajo oge lolobana dina jalan sepur. Mangkaning rada deukeut ka jambatan Walung Cimanuk nu caina keur meujeuhna umpal-umpalan. Geus kitu wae yen kudu katingali ku mata Ahmad sorangan. Dak dumadak Ahmad nu tadina saturuna tina kareta api di Cibatu tabuh 5 sore rek nginep heula di Cibatu di panginepan lantaran kareta geus teu kabagian nu ka Garut mah. Memang Ahmad jangjina ka bapana ge malah kaneng engkom poe Jumaah pas sore ngan harita ti Surabayana poe Kemis subuh-subuh kana kareta api cepat. Kabeneran di Cibatu aya keneh oplet nu ka Garut. Hiji-hijina deui. Atuh Ahmad bisa harita keneh ngalangsungkeun perjalananana. Datang ka Garut manehna nuluykeun kana beca ka paminggir. Nu dituju imahna neng engkom heula. Di jalan keneh kadenge aya sora jalma ngaguruh sing horeng nuker karyaan. Saha mang nu karyaan teh? Ceuk Ahmad nanya ka tukang beca. Eta Pak Haji Japar den nikahkeun putrana. Ceuk tukang beca. Nu mana mang? Ceuk Ahmad bari ngarenjak. Subuhun nu istri teh ada. Mung eta-etana putrana teh. Upami telepat mah neng Komariah. Cek tukang beca. Komariah? Kek mang. Di dia we atuh lirana. Reg beca eureun. Sanggeus dibayar sewaanana, Ahmad muru nu ngaguruh ku nu lalajo. Cek gerentesna. Nah nya kitu Komariah. Piraku tapi. Memang ngarasa tegenah hati Ahmad sapanjang turun tina beca. Tuluy mapai sepur lempangna rada ngadigdig. Rek nguru panggung tongtonan nu katarana ti kajauhan oge sidik dina lebah imah Mama Haji Japar. Barang Ahmad keur ngadigdig lempang gok jeung hiji jalma. Make dangdanan ginding naker ngabatrean sing horeng Mistam. Ae geuning Jang Ahmad iraha sumping Jang. Cek Mistam pura-pura hatena gebeg. Nembe Kang. Dupi ieu teh karyaan di mana, Kang? Tanya Ahmad. Sanes karyaan ieu mah Jang, ngahaja we, pakaulan panginten, da nya eta Kang ge teu terang tadina. Ceuk Mistam api-api teu nyaho. Cing atuh Kang, urang ka ditu nyampeurkeun. Ceuk Ahmad ngajak ka Mistam. Sakitu bari jeung ridu ngajingjing koper teh, da penasaran hayang nyaho ngebuktikeun caritaan tukang beca. Ya, mangga Jang. Tong kadinya jalanna Jang moal tiasa lebat. Urang ka dieu gerak kalebat berasna ka sisi jambatan ti dinya mah lowong rayu. Ceuk Mistam. Mangga tuh Kang. Nah ayo tuturkeun akang. Ceuk Mistam lempangna ti heula. Teu lila geus nepi ka sisi jambatan Cimanuk. Hatena rada keueung pupuringkakan punduk. Nah bet karareum Kang. Bari ngarandeg. Atuh Mistam rada mesem bari pokna. Mah ngawe nah mani borangan ujang mah. Cek Mistam bari ngahenam-henam. Tidinya kapaksa nuluykeun deui lempangna diiring ku Mistam. Bekeulila beki deukeut ka jambatan. Sora walungan ngaguruh umpalan-umpalan caina keur meujeuhna banjir jigana teh. Jigana wae caah dengdeng ti girangna. Jigana wae caah dengdeng ti girangna. Sora gamelan ampir leungit kaelehkeun ku sora cai. Barang geus deukeut ka jambatan, Mistam luncat ka sisi bari ngagero tarik pisan. Bangsat! Ahmad ngarenjak, hatena nyeap, ngajentul di tengah sepur. Teu kanyahoan, bedog nyambar ngaburilak. Lempeng kana sira Ahmad. Koceak dengek sorana. Aduh, gujubar sorana ti gejebur ka walungan Cimanuk. Tah geuning mitra kadinya heula lalampahan Ahmad anu geuning dicilakakeun ku Mistam nya.
Ahmad deh ruas ningali raramean cenah aya naon cenah kitu nya. Insyaallah urang lajengkeun di enjing mitra lalampahan Ahmad anu reuwas cenah aya nu hajat di Teun Haji Japar saha atuh eta nu hajat teh kitu berenca Ahmad deh ngan kaburu dicilakakeun ku Mistam gitu. Insyaallah urang lajengkeun deui enjing dina lalakon di arah pati episode nu ka-4 enjing teh. Ayeuna di episode nu ka-3 nya mitra. Sakitu wae nu kapihatur, hapunten samudaya kelapatan, insyaallah urang lajengkeun deui enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.